kanggo salajengna urang teraskeun kanu acara pokok acara Tabligul Islam anu insyaallah baris dugikeun ku Al Mukarrom Bapak Ustad Nana Gerhana. Kokituna ka para wargi sadayana mangga urang sayogikeun pangdangu sareng manah kanggo nampi tausiah anu baris didugikeun ku ajeuna. Kokituna ka Al Mukarrom Bapak Ustad Nana Gerhana mangga disimkuring ngangkir kanggo majeng kapayun dina raga nyaosan acara kasebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paingan dages jam 8. Namalanana teh jiga nu hudang sare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mah juga maksakeun sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti Rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala buar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh rami antawis pameget istri nulat nyonto Kangjeng Nabi sunuk waktu nyambut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakayit ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman saranggeui kembang kadeudeuh ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi doakeun ku urang sakabehna tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah dina nyacasna kertas bodas hidep duaan anaking seja ngotretkeun kereteg ning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang panjen duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga dek dibubuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun rokok penting kieu dibere bahasa kitu lumayan tunuhnya. Para asatidah kori-koriah mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring
Ais pangampih pupuh lemur kades kadus RW RT BPD lebih tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dingding papak sarua moal deuk ngabeda-beda dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari ngariung mungpulung di ieu tempat boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari bapak jeung ibu ngariung di dieu neangan naon. Bisi pincu. Cek ibu jeung cek bapak, ibu ngariung di ieu tempat neangan ilmu. Nu jadi pertanyaan di mana eta ilmu? Geratanya ka ustad nu deukeut al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Nah geus kaoncoran urang ku ilmu urang jawabanana acah. Kabeh ge arapal ilmu tahajud geuning unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu sodako tapi nah hayati miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi nah sakapeung ajengan ge gurger wae. Berarti lamun gitu ilmu urang teh boro-boro ngoncoran batur ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa. Tah ku sabab gitu urang teh butuh pitulung Allah, butuh oncorna Allah, butuh sagala-galana ku Gusti Allah. Ulah ngarasa jago, ulah ngarasa pinter, ulah ngarasa bisa, kabehanana ge bisa dibisakeun, alus dialuskeun, pinter dipinterkeun. Ari urangna saha? Ayeuna bapak daek ka dieu entong nepak dada as aing pangdaekna keur ngelud mapan disamper ge momoal. Batak salah bener daek kedul alus goreng lain milik batur milik awak bapak jeung awak kuring batak nu ngaran hirup tong sok lalajo kana kasalahan batur da urang ge boga salah jiga batur. Jigana ieu ceramah kahartieun beda ungut-ungutan, Pak. Nya. Ku ngahulang teh pan ku mikir teh bari unguk nya euy kitu teh. Salah bener alus goreng daek jeung kedulna milik saha milik urang. Ustad osok bener hampura bisa didaya ustad urang aku osok keur ngeureuyeuh ngan teu bisa disebut ahli bener. Ustad osok salah tah pangminengna kalebah mana ustad mineng nyieun kasalahan ieu pan ustad teh osok ceramah lamun nerangkeun dalil tahajud popolotot ka batur tahajud kesok toong kamar ustad dahees teh hiji tah. Lamun nerangkeun bab sodakoh leuwih kereng batan batur innamal sodaqota lil fuqara sarodakoh ta eta ayatna ieu Qur'anna sodakoh teh ibu ngajaga harta urang jeung milik urang mag rizki nu geus aya ngeuleum rizki nu can aya iraha si eta sodakohna atuh entong mabatur kuring we ayeuna nyaritakeun bab sodakoh apakah nya kuring sodakoh lain naon atuh ngadudut ladang sodakoh sakedeung deui ceramah ngeusan hajat bakal ngudag pakades engge teh. Pak Ustad cenah punten ieu mah kagegelan sodakoh nanti urang mah jalengka dek ditampak ku kuring nya da butuh nya mata ragrag we urang teh karek bisa pidato can bisa nembongkeun contoh bener Pak. Bapak teh ieu teh entong so pinter tong so alus tong so ieu karek bisa pidato can bisa nembongkeun contoh. Kunaon Nabi berhasil ngadidik rumah tanggana, kunaon Nabi berhasil ngadidik umatna, kunaon Nabi berhasil ngadidik duniana, lantaran Nabi mah jago pidato, jago contoh. Tak urang mah kunaon teu berhasil, kadang-kadang kabatur maneurak anak pamajikan menyegag Pak. Kira sok raoskeun bisi teu percaya dah heueuh teh. Nya. Kunaon eta? Lantaran nu tadi penyakit urang nu apalna pemajikan nu apal penyakitna salakina matak lamun aya tatangga apaleun penyakit bapak cucungi pemajikan nu ngomongna inna min azwajikum wa auladukum fitnah sing eling jeung sing inget anak jeung pemajikan sakapeung sok jadi musuh atawa fitnah matak entong ngajugjug nu jauh entong neang anu anggang entong nyeduh ka langit bisa lemokot kana biwir korehkeun ilmu mun aya di mana eta awak bapak awak kuring ieu teh ilmu ti Gusti Allah panon jeung awasna gresok lamun tunduh peureum sorangan lamun subuh muka sorangan coba lamun Allah teu mikeun kakawasaanana peureum ku urang dipeureumkeun muka wah repot Pak bihang bisa macul-macul acan matak ilmu teh ayana apa ayana awak kuring rambut halis kumis janggot bulu dada bulu bitis ieu teh ilmu
ilmu naon? Rabbul alamin, ai rob teh nu miara, anu ngatur, nu ngadidik, nu ngajaga, nu ngariksa. Tong keung bapak sapanjang boga Allah, ibu diciptakeun ku Allah, maka Allah nu bakal ngajaga awak ibu. Sanyaah nyaahna tatangga, sanyaah nyaahna salaki, aya nu leuwih nyaah batan salaki. Saha? Pangeran ibu jeung pangeran kuring leuwih nyaah ka awak ibu. Well, teh matak entong ngarasa sangsara ibu. Bisa jadi di balik sangsara Allah dek nyalametkeun sabab Allah maha uninga. Lamun si eta dibere beunghar pi omongeun jeung pi cilakaeun. Naon sabena? Ngukut ka kotoran hate, matak jelema nu hayang beunghar bersihan heula hate. Asli ya cicing, rada jero saeutik. Mun bapak hayang hirup maju, hayang beunghar, hayang sukses, beresan heula hate. Sabab Allah dek nyimpen perkara kasuksesan ka jelema nu alus hatena. Ai goreng hate, dibere harta jadi sombong, pan jadi cilaka ku hartana. Dibere ilmu jadi adigung, pan cilaka ku ilmuna. Bener lur? Benaha atuh. Matak kunci dina kahirupan adalah hate. Disebut ku para ulama zaman bareto, hiji disebut kolbi, dua disebut kauli, tilu disebut fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Cocok teu antara hate omongan jeung pagawean. Lamun teu cocok Allah moal nitipkeun kamajuan. Nah teu cocok gagal hiji. Sedangkan urang pan teu cocok-cocok. Nu dibaca subhanallah tuh dina wiridan teh subhanallah cek bibirna eta hate geuning kotor hate dikukut batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratuh angen batur jadi kades menang nyogok atuh paduli we batur meuli sawah keblus ka rumah sakit batur meuli motor da paeh si eta naon sababna kolbi ruksak tapi kauli dialusan munafik aduh berat kita nerangkeun kitu kauli, kolbi, kauli, pi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, pi'li pagawean. Cocok jeung awak bapak. Entong nanya batur, tanya awak bapak. Subhanallah, maha suci Gusti Allah. Hate kotor tong dikukut. Naon atuh praktekna? Teu geuleuh ka jelema anu salah, teu ngewa ka anu salah, teu mikaresep ka anu bener, biasa. Dan ngaran-ngaran jelema kadang-kadang nu katoong ayeuna bener isuk bisa salah, kadang-kadang nu katoong ku urang salah hakikat hareupeun Allah bisa bener Pak. Rada hese nya nya nyerna nu kitu paling olohok nih sararea ngahulang da bari mikir ongko bari ungek ongko tapi ka harti itu teh subhanallah maha suci Gusti Allah berarti hate kotor tong dikukut akara ngomong subhanallah da maha suci Gusti Allah. Naon atuh pilihna kanu salah entong ngewa kanu bener entong resep. Nah maka jeung ulah resep kanu bener teu saeutik jelema bener datang sombongna lantaran loba teuing nu ngaugung-ugungna. Teu saeutik jelema salah mung ancurung kana bener lantaran kagok disebut salah ku batur. Well. Geraya bisitu percaya. Bisitu percaya urang buktikeun. Ari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara. Kanu osok. Nah nu tara disamper. Simpulkan ku bapak eta bahasa ibu nyampur pengajian kanu osok kanu tara kanu osok cek logika nu osok bet kudu disamper da osok justru anu kudu disamper mah nu tara pertanyaan nah hak nu tara disamper naon alasan ibu datara berarti suudon ternyata dibalik si itu teu datang ka pengajian dosa malain kersi itu urang geuning geus suudon ti heula ngajak mah acan sok kanya wilujeng lebok kanya ari heueuh sok tuh cek ibu teh heuda tara geus diajak ke sakali dua kali ari mungeun bawa ka nabi 23 tahun ngaimankeun jelema dakwah ka jelema teu bosaneun nah ari urang sakali dua kali jeung bosan komo ka jadi suudon ternyata doraka teh lain batur-batur teuing batur betah dina salah karena urang can nemongkeun benerna well keheul atuh da cici da ieu teh pan bab nu kieu teh hese atuh dipecahkeun teh pan ngalanna ge ngaji Quran babari teuing ngaji hadis enteng teuing oh teh ngaji diri ta eta disebut ngaji diri balik kana awak sorangan gede yo urang balik kana awak sorangan bener salah milik urang daek kedul milik urang alus goreng milik urang lamun jelema sadar kadinya moal mungkin nyaritakeun salah batur nah gambaran lalakon hirup bisi urang boga salah bareto anu dipopohokeun tuh ku Allah ditempokeun salahna batur supaya urang eling yen urang ge pernah salah jiga si eta
Andai kata ayat tatangga urang salingkuh, bapak tong milu ngaledek, pan bapak ge baheula pernah. Bener bu? Saya kayak ngararaku. Kudu ungeuk, kalau udah geus apal tadi kaciri atuh. Percaya. Maka kunci hate cek para ulama deui eueuh deui kunci hate nu bakal dititipan kamajuan, kasuksesan, kaalusan, kaindahan. Naon atuh kuncina? Kosongna hate. Jelema anu kosong hate boga harta teu ngarasa boga, boga ilmu teu ngarasa boga, boga kekasepan teu ngarasa boga, boga kadaek teu ngarasa boga. Naha daek didaekeun bisa dibisakeun, alus dialuseun, ilmu ge dielmuan ku saha? Ku Allah. Jadi jelema nu kosong hate mah dirina geus ibarat ejeung Allahna. Allah rada hese euy. Dirina geus ibarat ejeung Allahna. Ayo urang pinter ngarasa pinter berarti leungit Allah datang sombong. Daek ngarasa daek leungit Allah datang sombong ku daekna. Naon benten lamun kitu ejeung iblis. Iblis pinter tahajudna, daek salatna, leket ibadahna, getol ka masjidna, apal Qur'annya ho hadis, tapi naha iblis dikutuk Allah. Hiji penyakitna ana khairu minhum, kuring lebih alus batan maraneh, sombong tah hampura di dieu. Paingan jelema sombong moal dibere kasuksesan, moal dibere kemajuan, naha ara ringis jadi cilaka ku perkara harta jeung pangabisana. Aduh. Pokokna mah teu ngarti deung teu ungeuk heula lah. Kakosongan. Aya Pak Kades? Pak Kades? Siap. Pak Kades. Pak Kades hakikatna jadi kades kusaha? Kun payakun ku Gusti Allah. Leres. Ngaliwatan ilmu syariat, saha syariatna? Bageurna kades, alusna kades, hadena kades, benerna kades, dipercaya ku rakyat. Da rakyat nyoblos Pak Kades teh lantaran katempo benerna. Tah bener eta teh naon ngaranna? Proses. Hartos Pak. Bener ngahulang saeutik mah teu naon lah. Bageurna Pak Kades, alusna Pak Kades, jembarna Pak Kades, hebatna Pak Kades, rakyat lalajo, urang pilih heueuy, urang jadikeun, dicoblos. Tah Pak Kades teh sebenarnya teu boga jabatan kades lamun teu diwariskeun ku rakyat. Matak lamun Pak Kades jiwana kosong, geus jadi teu ngarasa pangkadesna. Sabenerna kades teh warisan ti rakyatna. Matak saenggeus jadi kades, deukeut atuh jeung rakyat. Well, tuh. Nah, apan mereka nu ngajadikeun urangna. Aduh. Ustad. Jadi ustad kumaha coba Pak lamun jamaah eueuh. Rutinan duaan balik. Nana gerhana oge. Bisa go Jawa Barat beng ka ditu beng ka dieu teh kunaon? Ku loba jamaah, ku ayana jamaah, leungit jamaah, apakah aya nana gerhana? Matak saenggeus jadi ustad geus viral, entong ngaku pang viralna, entong ngaku pang hebatna, entong ngaku pang payuna, kudu loba nuhun ka para jamaahna. Nuhun Bapak Ibu parantos sumping. Naha dalamun Bapak Ibu eueuh na urang rek ngomong jeung temok. Ternyata cek ilmu hakikat lain batur kudu nuhun ka urang, tapi urang kudu nuhun ka awak batur. Pak Kades entong loba hayang dinuhunkeun ku rakyat, tapi hakikatna Pak Kades kudu loba nuhun ka rakyat. Pokoknya well tah pek dekeprok oge pek da meureun kaharti teh teh geus filan PKD nyata kolbi kauli pilih kolbi hate kauli ucapan pilih pagawean bawa kana bab salat beuki bakal ibu teh geus ngubingkeun ceramah kieu moal muncul sifat asa aing pang salatna moal Pak naha ka salat urang mah loba gagalna. Gerasa kurang bawa kena bab sholat hiji agama teh nembongkeun dina bab sholat teh hiji syariat, dua torekat, tilu hakikat, opat makrifat. Cing sholat urang di mana? Batur ruku urang ruku, batur sujud urang sujud, batur maca urang maca, batur sholat subuh urang ge sarua, berarti karek akur jeung batur secara syariatna. Bawa kena torekat, torekat mah jiwa. Lamun Bapak eukeur salat nyebutkeun Allahu Akbar, jiwa datang kana awak keur nyinghareupan Gusti Allah, nepi ka poho kana sagala nu aya teh iwati Gusti parantos nepi ka dinya. Allahu Akbar, gebret hujan geuning inget kana seseuha. Allahu Akbar, geuning kunci leungit inget hanapeun selop. Berarti jiwa teu hadir.
sedangkan cek ilmu torekat jelema nu salat secara syariat bacaanana gerakanana ruku jeung sujudna hadir atuh jeung jiwana nu aya di payunan teh lain batur lain dulur nu aya teh antara urang jeung Gusti Allahna sehingga dina salat ajrih moal aya bab salat kenceng bismillahirrahmanirrahim dolen Allah Pak nah sabab nyenghareupan Gusti Allah jiwa nu kudu hadir katilu secara hakikat ari secara hakikat mah salat teh geus make rasa lamun salat bari tungkul maka rasakeun tungkulna salat tungkul sanggeus salat artina nembongkeun tawado hirup ari urang parantos keur salat tungkul bubar salat anger tawado henteu kadang-kadang mah bubar salat ge asa aing pang akangna di mana mang salat atuh geuning geus eueuh tawaduna alah panyakit sararea lurah pokona abdi mah dina ceramah dek dipake diheug henteu kajeun abdi. Nu penting nepi we ilmu kieu. Anu jarang pan dicaritakeun ku batur teh ieu teh. Demi Allah jarang Pak. Tungkul dina salat teh Allahu Akbar, logikana kahirupan bawa eta akhlak salat kaluarkeun tina salat. Jadi lamun tungkul dina salat urang ge bubar salat kudu anger tungkul tawadu hirup kasaluhureun hormat kasahandapeun tetep nyaah. Tah ieu nu disebut tawadu dina salat. Kedua takbir Allahu Akbar tong pasea antara takbir luhur teuing handap teuing gigir teuing entong anguran maknaan takbir eta teh Allahu Akbar ari Allah teh nu maha agung lamun diaku ku sararea Allah nu maha agung urang teu boga hak pikeun nyombongkeun diri da Allah nu maha ageni kakoreh ya ya mau Allahu Akbar dibaca boga kongkorong lempang dongkok Allahu Akbar dibaca pingol ti dieu nepi ka dieu nyampur pengajian kuat gigi brig hayu ngaos yai amit-amit Allahu Akbar dibaca boga anting wayah ke nyebutna hareudang buka wetiung teh hareudang nerujit sia teh sedengkeun jelema nu sombong geus ngaleungitkeun Allahna lamun Allah geus leungit saha atuh dina dirina geus tong dicaritakeun lamun Allah geus leungit saha atuh dina diri mata kampura nu boga ilmu ulah asa pangbogana lamun jelema boga ilmu asa pangbogana ilmu teh kudu mawa kana hatena jelema leuwih luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh dina hirupna jing jelema nu luhur ilmuna bakal ngarasa bodoh dina dirina dek teu boloho kumaha urang apal urusan akhirat tapi nah teh soson-soson neangan akhirat dek teu bodoh kumaha apal dibalik hinaan cacian makian yen Allah keur mupus dosa awak urang tapi nah batur ngahina dilawan nya bodoh Pak nah atuh da jelema anu pinter ku ilmu mah dihina diledek dicaci dimaki moal make jeung adat moal make jeung ngamuk moal aya dilawan nah bakal seuri nama jeung seuri nampi Gusti sanyana ieu perkara kajadian ka diri abdi atas izin Gusti artina Allah nyaah ka urang dek mupus dosa urang nu teu kapupus ku salat teu kapupus ku zakat teu kahapus ku tahajud bisa jadi perkara eta kapupus ku panghinaan batur matak bisa jadi anu ngaledek bakal nuhun eta kan ngahina nuhun anjir moal kailmuan no aya geus ngaledek mah cabok sekalian jing rada teuleum urang teh ka jero ieu teh jitu percaya mah rada teuleum ka jero matak lamun bapak lawanan keneh nyerian hate keneh diledek batur dihina batur hampura eta hate hengker keneh bener ieu mah sok ya balikeun kana awak bapak teu kudu kana awak kuring lah awak bapak tadana jiga bagong nyeri hate henteu nah da lain bagong asli ya kades teh meni kos nu gelo tong nyeri hate Pak Kades nah sapanjang urang cager lain nu gelo tapi sabalikna anu ngomong nyebutkeun Pak Kades gelo boa-boa si eta teh cager nana gerhana teh euy bagong kudu bisa ngabedakeun panon teh mana bagong mana jelema sedengkeun kuring teh adalah jelema berarti si eta mah baladna bagong Pak bener ya cukup ku seuri Nabi tara pernah mempersalahkan panghinaan batur cukup senyum eta makna cukup seuri nganggeuskeun masalah teh teu kudu loba dongeng teu kudu loba carita teu kudu bener kira sok rada berat nu kieu teh diterangkeun kan tenang bab rumah tangga mah enteng lah kira kaderangkeun nu kitu nu kieu we heula lalakon hirup
tuh tungkul na dina salat bawa atuh kana katawadoan Allahu Akbar dina salat bawa atuh leungit na kasombongan. Da kulo geuning aya bacaan anu usoli jeung nu teu usoli teu kudu pasea da sebenarnya. Dek usoli fardu subhi ke, dek anu teu usoli langsung takbir ke, teu perlu jadi pasea. Naon sababna aya makna di jerona wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tuluy dina ruku subhana rabbiyal azim, tuluy dina sujud subhana rabbiyal a'la. Sami Allahu liman hamd jeung sajabana. Tah maknaan dina hirup alus teh eta bacaan salat, alus. Alus keneh ucapan saenggeus salat. Hayu urang diajar mikir. Alus teu bacaan salat. Alusnya wajah tu saha eta nu nyieun mun dipikir-pikir eta bahasana wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard atau subhanaka Allahumma atau Allahumma ba'id nepi ka keren eta bacaan salat. Profesor mana nu mampu nyiptakeun eta bacaan moal aya ternyata antara Allah jeung nabina anu mampu perkara eta. Urang teh macana geunaheun urang macana alus tawayahna bubar salat tetep kudu alus ieu ucapan kabatur. Tapi nah kenyataan alus bacaan salat tapi bibir loba ngewa ke awak batur di mana eta salatna. Aduh huy peknya mangas teureui pan penyakit sararea eta mah keur salat mah dielalu Pak baca al-ikhlas geus ngabeber-bebetan lam yalidu walam yuladu gitu bubar we salat. Tah di dieu tah nilaina salat teh saenggeus urang salat nilaina di luar salat. Kahartosnya ieu nu disebut salat make rasa. Mana atuh bukti Kangjeng Nabi salat make rasa? Ini Kangjeng Nabi ka masjid panggih jeung jalma Yahudi bari lolong, Yahudi lolong. Ditanya ku Nabi, kunaon anjeun cicing di dieu? Kaula mah jelema lapar, jelema sangsara. Teu ditayakeun agama naon maneh henteu. Ditanya teh lapar henteu? Lapar. Nabi buru-buru salat subuh, beres salat subuh nyimpang ka Siti Aisyah. Aisyah boga dahareun, ceuk Aisyah aya ya Rasul kadiekeun kanggo saha di juru kota Mekah aya Yahudi anu lolong karunya. Yahudi lolong, lapar ditulungan ku Nabi. Yenit teh Kangjeng Nabi teh ka Yahudi nu lolong, lapar keneh anjeun, lapar pemuda ka dieu atuh baham anjeun, diengapkeun bus eta tuangeun, ditatap jeung diusap. Saenggeus diseubuh dibere barang dahar, malum Yahudi, kumaha ceuk Yahudi, anjeun teh pemuda alus, ngan kami eudeuh wasiat, tong deukeut jeung nu ngaran Muhammad, Muhammad jelema gelo. Kabayang teu ku Bapa, hate Bapa lamun kitu kajadian. Salatna Nabi keren, make rasa. Salat urang andai kata Bapak barang bere kata tetangga ngomongkeun Bapak, deuk kumaha eta Bapak hareupeun tetangga. Tuh dicokot deui. Hari orang dia, kumaha tah palih dia? Disebren, pami ibu. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah teu lemek, teu nyarek. Naha prinsip Kangjeng Nabi, kahadean teu urusan jeung si laing, kahadean teu urusan jeung maneh, tapi kahadean kuring urusanna jeung pangeran kuring. Geus dicatat ku Allah teh kahadean Kangjeng Nabi teu butuh dinuhunkeun ku si eta ngahina ngaledek sekalipun terserah dosa keur manehna. Moal pernah mangaruhan karena kahadean karena awak kurang. Keren Pak salat teh sebenernya. Isukna Aisyah aya keneh tuangeun aya ya Rasul bikin deui dituangkeun deui anger keneh bebongok Yahudi mah tong deukeut jeung Muhammad jelema gelo, Muhammad jelema majnun. Andai kata Bapak barang bere kata tangga tuluy tatangga ngagoreng Bapak isuk deuk mere deui moal alus ladang pengajian teh hade atuh kitu mah. Cing ibu-ibu sugan lea hate lamun ibu barang bere kata tatangga ngagoreng ibu ngahianat ibu nganyadikeun hate ibu mere deui moal isukna saruana. Atuh tanya ke Pak Ustadna kuring eta kitu bebengok maneh lamun abdi barang bere kata tatangga ngomongkeun abdi eudek mere Ustad bro cicing heula eudek ngan rek dicampur jeung endrin kagok jelema kitu mah hirup oge lieur. Artina salat urang teu make rasa. Kahartos kaopat makrifat. Salat anu make makrifat artinya salat geus dipake alat kebutuhan. Jadi salat urang lain keur Allah, tapi salat teh keur nyalametkeun awak urang. Diibaratkeun we salat teh ibarat dahareun, lamun Bapa lapar aya dahareun pasti dikadewok. Lamun Bapa tunuh jeung ngarepan anggal ka jeuna kursi pasti ngagoler. Cikan ngong adzan subuh Allahu Akbar juga jarete urang ka masjid. Pek
sing sadar nepi ka dinya tah. Ngong adan lohor Allahu Akbar Allahu Akbar ngajugan jerete Bapak leos ka cai dekul salat. Tong waka nyalahkeun salat batur, salat urang ge omeaneun lur. Kabuka Pak. Bisi nyangka ge salat asup sawarga gitu bisi. Nah memangna surga teh di Majalengka. Ece. Paingan atuh Imam Al-Ghazali tumanya Gusti ari abdi lebet ka sawarga ku naon nah ku salat ku zakat ku saum ku ibadah haji cek Allah lain ku naon atuh Gusti abdi nahapan abdi teh tahajud unggal peuting duha unggal poe salat sunat tuluy-tuluyan nah nepi ka teu ngajamin ka surga geura timbang salat anjeun jeung perkara salahna anjeun ternyata gede keneh kasalahan katimbang salat anjeun. Imam Al-Ghazali komo ieu bener lur komo gerhana atuh mata kuring sok era lamun batur nyebut ustad kiai ajengan ulama kakuring teh era pawirang nama kejeng wirang jauh tanah kalangitna al mukarrom nana gerhana sadar nya aya al mukarrom salat subuh kaberangan nah mata tong hayang-hayang teuing disebut ustad kiai ajengan teh lamun bapak hayang peker bapak keun bae abdi mah teu disebut oge da lain eta nu jadi katang tua. Bener ya. Ya bisi bapak hayang disebut ustad, sok mangga ka ustad lah. Atau bilih hayang disebut al-mukarrom, peker bapak, kan bae abdi mantong. Sabab al-mukarrom teh Nabi Muhammad teh yang mulia. Kumaha ari sifat Kangjeng Nabi? Mere lain dibere. Tanya nana gerhana. Al-mukarrom Al-mukarrom teh geuning Nabi mah mere lain dibere cikan ieu al-mukarrom na gerhana peuting ieu mere atawa dibere acan beteuing eta teh gaib ganeh mere atawa dibere Pak dibere nya kusaha berarti al-mukarrom teh bapak hajat da anu mere lain nu dibere atau enggak saya keur ustad cenah al-mukarrom amoal keur nu hajat we dalam mun keur abdi al-mukarrom moal bebeunangan entak atos we al-mukarrom kanggo bapak hajat masihan mangga bilih hoyong gelar al-mukarrom atos keur bapak abdi mah entong berat Pak gelar eta komo gelar kedua disebut warasatul anbiya pewarisna para nabi para ustad para kiai para ajengan para ulama anu aya di dieu atawa kuring pisan geus mampu acan warisan nabi diamalkeun ku urang nabi tahajudna unggal peuting duhana unggal poe baru sampean ladang tahajud kadang-kadang urang baru sampean teh geuning kalingsir. Nabi maca Quran, Nabi milu perang, cek Abu Bakar ya Rasul, riren we atuntong perang pan salira mah keur udur. Kumaha cek Nabi? Hayang kaura perang. Naha keur naon nu ngaran kuring nerangkeun jihad, keur naon hartina kuring nerangkeun akhirat, lamun kuring teu milu kana pang medan pang perangan. Moal sanggup Pak urang? Boro-boro mah perang ka medan ka Palestina, tong polontong teuing. Ayo orang jihad merangan Israel ke Palestina Allahu Akbar cing teh tiah saya nyekelan bedil henteu ngarepot urang ditu atuh jihad keur urang mah Pak nalika bapak kedul perangan supaya urang daek jihad keur urang mah Pak nalika bapak salah perang jeung kasalahan bapak supaya bener jihad keur urang mah Pak nalika bapak boga pedit jihad perangan ieu hawa nafsu supaya urang bager eta we heula kahartos jihad keur bapak mah Pak boga duit lutak leutik entong make jeung disumputkeun bikeun ka pamajikan eta we heula inilah makna jihad keur awak urang sabab zaman bareto masjid urang dihalangan ku saha ku Belanda teu meunang aya jelema nu ka masjid tapi ulama baheula teu keung ku Belanda sanajan Belanda ngahalangan masjid tapi breng masjid Parinu ari ayeuna masjid dihalangan ku Belanda nah kosong ayo nah kosong berarti aya penjajah lain Belanda lain Jepang bapak jeung kuring keur dijajah ku hawa nafsu diri sorangan well matak make jeung kudu perang jeung batur perang mata jeung awak sorangan musuh nu paling nyata lain batur lain dulur lain nu ngahina lain nu ngaledek lain nu nyaci lain nu ngamaki musuh nu sabenerna tah awak bapak sorangan
mata tonggeleh ka batur demi geuleuh mawak sorangan si bedegong si but angul kitu teh lain nyarekan batur da pi omongan mending carekan mawak sorangan mata sok bapak ayeuna ieu teh gambaran lalakon kuring pan dina YouTube dina TikTok ya abdi nya calana biasa baju biasa ngomong biasa nah sabab kuring boga prinsip kuring can jadi jelema nu luar biasa tapi kuring manusia biasa aing ngaran-ngaran manusia biasa ya biasa we teu kudu datang hayang diugung-ugung kurumuy ustad di geuning loba nu diugung-ugung Wilujeng Sumping Al Mukarram teu kudu teu kedah bade ngaleueut naon Pak Ustad Pak Iti nyuguhan teh kaleuleubih ieu 2 gelas diinum kabeh bunghak beuteung abong ka Al Mukarram berarti itu aya prinsip Pak ya kuring teu daek diuk dina kursi nah bapak diuk na kursi kitu kuring ge kudu sarua na kursi kitu matak ieu bisi lain keur urang sieun salah matak deuk kieu teu bisi salah tuh nah sabab bapak jeung abdi sarua manusia biasa lain manusia luar biasa matak omat bubar ti dieu tong muji omat bubar ti dieu entong ngaluskeun omat bubar ti dieu tong ngaugung-ugung keren anjir nana gerhana wadul nu bener nama lain keren tapi bapak teu apa bodona kuring pinter euy nana gerhana lain pinter sabenerna bapak teu apal bodona ibarat ibu nu keur katipu ku salaki alhamdulillah caroge abdi jujur biak ti karep rumah tangga karek 2 minggu antosan 2 tahun jujur leungit gedebul datang kahartos mata prinsip nu ngaran kahirupan kolbi kauli pi'li teu butuh disanjung batur teu butuh dipuja batur teu butuh diugung-ugung batur nah sabab kuring leuwih apal kana ka kuring patutan kuring teu pantes bapak muji ka kuring well wah oh. jero atuh yang dateng ngagali sumur tapi kadenya heula ayeuna awak bapak mun Islam boga opat syariat hakikat syariat tarekat hakikat makrifat awak bapak ge ternyata boga opat taneuh cai angin seuneu tah jelema bakal ngawujud Qur'anna bakal ngawujud hadisna bakal ngawujud ilmuna ternyata Allah teh nemerakeun ilmu di mana hijina taneuh duana cai tiluna seuneu opatna angin taneuh mah teu boga panyakit sombong taneuh mah teu boga panyakit dendam diidak dileyep digeuleuhan dikeueuhan dirujitan dicuaan halodo 2 tahun nolol hujan sapoe tempo jukut hejo deui lauk nyampak deui pare jadi deui tukang tani seuri deui teu dendam eta taneuh matak lamun aya mangkeluk manusia di dieu dendaman ka batur na ari maneh dijieun tina taneuh sengketa hiji 2 naik kana seuneu bapak hayang salamet kuring hayang salamet ku guru tina seuneu teh panas lamun bapak hayang salamet tong karerab awak ku harta batur tong kapanasan diri ku milik batur salamet hirup batur nyen gedong milu ungah batur meuli mobil milu bunga batur hajat milu atoh batur menang rezeki milu syukuran eta nilai hate nu sebenerna well 2 tah tina seuneu naik deui kana cai di halangan naik ka luhur di halangan deui rembes ka handap di halangan deui didupak ku nu ngaran cai naon makna kahirupan bapak kudu seperti cai nyieun ka alusan ulah karena batur alus ka urang nyieun ka alusan tong ka halangan ku nu ngewa ka urang sok tuluikeun nyieun ka alusan naha da ka alusan mah teu urusan jeung nu resep teu urusan jeung nu ngewa urusanana antara urang jeung pangeran urang matak lillahi ta'ala karena Allah teh eta hartos tena bapak dek ngewa ka urang panggih karek ayeuna babuh henteu jeung ngewa aya naon ieu hate bapak berarti aya hate anu goreng Pak bener ya nyaan ibu batur aya dolak mawa kursi jetetet eta pamajikan kunaon ari ibu kursi batur nu bakal diukna batur na ibu nu baeudna aya naon eta hate kadua Pak jelema nu panasan artina teu narima kana takdir pangeran lamun jelema geus teu narima kana takdir pangeran ari si eta diatur ku saha atuh pan sakabeh nu ngaran makhluk hirup di alam dunya mah diaturna ku pangeran boro-boro bapak anu badag boro-boro ibu anu gede sireum leutik masih kana aya rezeki nu leuwih leutik tibatan sireum bener
tong keung mata urusan takdir mah teu bisa walakaya ieu kuring bajuna kieu calana kieu takdir Allah kuring kudu jadi mubalik geuning ieu ini ka Majalengka. Nah di dieu eueuh kitu loba nah habat bapak mah jeung ngulum urang judulna takdir baju kieu calana kieu geus takdirna mah alhamdulillah Pak belenyeng ka ditu belenyeng ka dieu kuring teh keur ngajalankeun takdir mata ulah panas ku uring mata ulah geuleuh ka kuring tong rujit ka kuring da takdirna beda-beda atuh lamun kitu sok urang tuker tugasna urang tukerkeun takdir bapak jeung takdir kuring sok bapak naik ka di ceramah abdi rek cicing di dinya genah da amplop moal pahili nya bener bisi ya bisi anjir ngomong gitu mah aing ge bisa geus sok atuh ku bapak tong nitah urang sok der bapak ceramah di 11 penting kades balik nu hajat kecewa teh kan atuh jamaah nah geuning lain ustaz na gerhana tadi dinya hukuman takdir matak jelema tong sok maksakeun maneh lamun lain takdirna pak kades jadi kades ini bagian takdir anu mampu anu ngarasikoan ngawujudkeun pasti kuring yakin aya amal perbuatan nu disumputkeun ku pak kades hareupeun Allah nu teu nyaho kabeh manusia sehingga Allah nitipkeun jabatan kades ka pak kades lamun deuk ditanya pak kades bakal ungek kan moal disebutkeun ku pak kades privasi kuring kunaon bet kieu aya amal kuring anu Allah senengeun ka kuring sehingga Allah nitipkeun perkara ieu ka kuring matak lamun bapak hayang dititipan tinggal teangan amal bapak sanajan leutik tapi batur ulah apal cukup urang jeung pangeran urang well hese lur da amal urang mah hayang beja-beja wae atuh situ percaya da amal urang mah hayang beja-beja deuk tahajud otw tahajud deuk pengajian otw pangaosan tayang sok dina media sosial mana abdi ngabeja-beja hirup teu pernah teu hayang nanaonna ieu mah digoda ku aljabar wae geus kagoda gede bage abring-abringan ti Majalengka kana bus 200.000 teh ongkos panggih jeung abdi bu bade ka mana aljabar cing teh rek naon ibu ngiring netepan si eta ka masjid deukeut ge tara unggah deg-deg ka aljabar dibalik ngomong hayang salat wadul nu sabenerna dek nemongkeun karya hirup ngaraku kan ya geuning buktina eta selfie di ditu bari jeung status alhamdulillah ka aljabar nu kadua kalina mari si eta ka masjid di dieu ge tara ungah si eta harta surupina dek dipilih maju ku Allah kumaha lamun hate kotor ieu rumah tangga hayang dipilih ku Allah sakinah mawadah warahmah hate jang omea asli ya teh da rumah tangga sakinah mawadah warahmah lain ku harta lain ku bana lain ku kasepan lain ku pangkat lain ku jabatan lain eta mah hanya sebatas populasan gedong sigrong mobil mewah sawah lega tungtung hirup gedong sigrong tetap tungtung nama nyerang kedong sawah lega tetap dikubur mana sawah batur eta ge lamun anu ngawakapkeun baju warna-warni keukeuh tungtung hirup mah boeh warna bodas hartos matak nu beunghar teu nganggap remeh ka jelema nu sangsara boga kauntungan di akhirat moal ditanya ti mana harta dipake naon eta harta lamun malaikat salah nanya ti mana harta dipake naon cek nu sangsara bari ditoel malaikat tos nu teu nyaho pan teu gablek coba nu beunghar poe ayeuna silahkan pek balaleunghar pek silahkan ngan kudu tanggung jawab engke di akhirat ti mana harta dipake naon tuh boro-boro hisaban akhirat hisaban dunia jelema bangsat jelema garong 271 triliun dihisab ku sa Indonesia maruk teu wirang eta jelema wirangna gede eta teh hisaban dunia komo hisaban akhirat lur matak tong sok bontongor kana duit negara teh heula tuh da Ustaz ge sarua lur kira tanya teh Bapak Hajat wani teu kuring ngahargakeun dina ceramah teh wani naha sehatna kuring, jagjagna kuring, benerna kuring, salamatna kuring. Ti dieu kumaha Bapak Hajat. Cek Bapak Hajat teh Pak Ustad, Bapak teh gaduh maksad nikahkeun pun anak hoyong ngangkir salira. Cek kuring teh wayahna Pak, ngulum abdi mah kudu sagede kitu. Leheung mun Bapak teh boga, dina teu boga bakal uclak eclok sabab wirang ku tetangga geus dibeja-beja. Akhirna nginjuman sabulan teu kabayar, saha nu dosana? Tah nana gerhana. Naha anu ngakibatkeun bapak uclak eslok lantaran pamenta kuring bener sehingga kuring teu wani barang penta menta naon abdi Pak di barang datang ge teu menta deh dek dibere heug henteu da piraku
mun menta ulah, lamun kuring menta wayahna Pak sadiakeun anu leheung lamun Bapa ridho dina Bapa teu ridho dituang ku kuring, ditereuy ku kuring, kaleueut ku kuring, tungguan isuk rumah sakit mana nu bakal kaungahan ku kuring sabab aya hate Bapa nu teu ridho ka awak kuring. Well, hese ilmu kitu teh euy. Anggar we kudu pasang ini pasang itu teu arar. Lah bab nu kieu mah rada beratnya. Berat. Nah, Nabi Muhammad ceramah iraha mah yang dibayar. Nabi Muhammad lamun ceramah mawa nu ti imah dibawa ka jamaah. Cobi Bapak Ustad. Apakah nu ti imah dibawa ka jamaah? Kenyataan mah nu jamaah digubug ka imah. Atau kumaha nana gerhana? Ya eta we sarua nasibna. Nya dalamun abdi teu kitu asa teu ilahar deui di urang. Matak sok we sing ilahar lah sarua we sarwakeun jeung batur. Umumkeun. Mun kuring menta maulah ngan lamun Bapa mereka kuring mah berarti gumantung karidon Bapa. Matak abdi mah jujur mangga kumaridona Bapa. Anya tah kuring mah cenah teu ridho mere maneh teh. Tah abdi ge ceramah teu ridho atuh kitu mah. Jadi leungit kaberkahan ilmu teh nya. Geus kalau nepi ka dinya tah kusi teuleum teuing jadi lieur. Mebes teuing ya banyak. Besi mabes teh jadi lunglang karena sirah. Tuh. Sok atuh lain ku harta, lain ku banda, lain ku pangkat, lain ku kakasepan. Kasep jeung geulis 30 ka handap, 30 ka luhur geus aya nu ngaran geulis. Tak ieu teh bapak-bapak teh baheula mah karasep. Nah ayeuna eudeut ngaku. Baheula mah keur ngora. Abah teh. Baheula mah diparebutkeun. Sing teh kusaha abah ku cucunguk. Ulah sombong ku waktu ngora sabab Bapak teu bisa nolak datangna kolot. Saha jelema nu bisa nolak urusan kolot? Geuning eta Bapak baheula keur ngora, ayeuna geus kolot mun bisa mah hek tolak atuh datang kolot. Untuk unger antep gitu. Geuning mah untuk ungar dudut geuning. Atuh pohang. Orok eueuh huntuan, seuri da lucu. Aki-aki beak huntu seuri da keunget. Book hidung jadi bodas, lembang gagah jadi lemah, ngomong capetang jadi balelol. Inilah dunia. Dunia teh kudu sadar disebut fana, ai fana teruksak. Matak meujeun alam dunia menuju kana alam karuksakan. Awak Bapa ge menuju kana alam karuksakan. Lamun leungeun keur ngora dikepeulkeun kieu cicing, coba geus kolot dikepeulkeun rada ngadeg-deg. Artina geus meujeun ngalepaskeun urusan dunia, geus meujeun ngarawu urusan akhirat. Nah eta prinsip kolot mah lain tua-tua keladi. Aya dangdut geus aki-aki joget situ. Aloh di telepon situ. Atuh budak ngora baung bedegong cicing dina kasalan aya wajar ngaran lagi budak ngora tanaga aya keneh bedas keneh pinter keneh rada wajar Pak. Tapi lamun geus kolot kitu kurang ajar. Bener. Matak datangna kolot peringatan ti Allah supaya urang reureuh tina kadoraka. Papa anu geus kolot dek urusan dunia digugulungkeun letah wae geus robah. Mun baheula barang dahar serba ngeunah serba bubuk lamun digayem pan ngadahar sukro ge ngadon mengbal di jero. Kadang-kadang huntu kateleg sukro kaluar ge. Naon nu sombongkeun tina hirup? Matak rumah tangga lain karena kakasepan, lain karena kagelisan. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur geus eueuh nu ngaran geulis. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, 5 geus eueuh pikabi taun. Pedeg-deg awak ngabukahan ibu-ibu geuning nya babari pisan da eta ku KB teh. Aing ngaran KB kan ngandung handsome teh zat anu matak ngeunah barang dahar, seblak, koyobon, cireng dihakan deh KB. Padak atuh awak teh kasur nomor hiji beak ku sorangan da eta sare tengah dirangkak geuning da mung diganggu. Sigeung ku salaki cing atuh mah awak teh gede-gede teuing kasigeung pondong belenyeng ka kantor desa ngayak naon senam dua tahun senam teh robah awakna kalah beuy gede atuh. Nah, sok Bandungan nusuk senam, goyobot, comro, misro, segera didahar. Tapi salaki nah meotan, apaan mikiran hutang urut goyobot. Matak mengel sajang judul rumah tangga mah tarima abdi nikah ka putri teges bapak nu wastana neng titik-titik kalian ngangge mas kawin ku seperangkat alat salat atau alat naon dibayar kontan tarima didinya. Lain ukurna dimakeun gelisna tak goreng patutan pamajikan wayahna leg-leg cokot tong bawa di beja-beja ka batur sabab batur teu milu urusan kana rumah tangga urang. Ngomongkeun kasusah ulah ka mamah dedeh ge teu meunang.
Mamah dan A, ya curhat dong, iya dong. Mah curhat, abdi mah carogenya burutnya tuh usaha. Gernaon ngabibirang salaki. Bener tuh Pak. Boga kasusah, boga kabingung, teleg kuduaan da rumah tangga teh meunang. Pan ieu teh ngarumah teh kesepakatan duaan. Nah hari boga masalah di beja-beja ka batur, nah batur urusan naon? Leres. Pamajikan gorengna, pamajikan teu balegna, pamajikan teu ejerna lepo. Dabongan dina ijabna ge tarima abdi nikah, lain narimakeun lahirna wungkul, tapi deuk narimakeun batinna, lain deuk narimakeun alusna wungkul, kagoreng patutan ditarimakeun. Mata hiji waktu neng teh baud pikasedileun, pikarujiteun, wayahna akang kudu sabar jeung hareupan sabab boga judul abdi siap narima. Well. Mata lalaki juk janji gebrod, tah nu kieu patut tah teu mikir teh. Padahal undang-undang lagi 5 tahun di penjara, denda 25 juta. Lamun pemajikan dinyerikeun lahirna, dinyerikeun batinna. Cek ibu teh lebok cenah kaum lalaki. Lain karena gelis, lain karena harta. Ku pelet atau sugan rumah tangga sak dah komo nu kitu anjir. Teu percaya sadeuk acan. Jago urusan pelet di bareto payu mah acan. Oh baheula keur ngora pakades guguru kakidul kaler kulon wetan meukeun aya bahasa kieu sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosok nyawa rohani mulyakakeun indatullah Syekh Rujuk Cahaya Fatimah Jahlil Karim Pitu Muhammad wa alihi wa sahbi ajmain irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lanca menterangan pipi aing kutumirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya serenge baracak cinta kumaha bah persyaratan kudu nyengir saja jalan da ngadon di dagor atuh Pak teu kuring teu percaya. Lewas deui ka kiai cek kiai bacakeun cenah surat Yusuf mah teu maca eta ge geus kasep ari urang maca surat Yusuf anger petot deg dibaca wa adqalaha syai'in ada rasul masriki foto itu wahil ilayya tataqalamun kaitu teh di ngaco ulah aing ka sia kudu sia ka aing sia ngakan kejot setang bobo ngakan cai asa tuak bari eueuh jeung engkang keur gumambang di jalan gede ya gupa cikur bake kok burakun belenyang deui ka aki-aki cek si Abah Allahumma sri sadana da aki-aki nu teh Allahumma sri sadana mayar-mayar di buana kabogo hurip sajagat adi sungsang larang berang aci sungsing larang peting buah holdi aci Allah la ilaha illallah cing teh Abah naha da menta pelet kalah katita Idul Adha jawaban simpel hoho cerejang mangkana geus apa lain ku eta lain lain ku eta jitu percaya lain ku bapulat ku pelet beh arari teuing nu pugu mah pelet Jepang zaman kuari lain pelet kitu cinta kumaha teh syaratna tiupkeun kana cai gumetung wedal abdi jumaah pakades di beja-beja ya bisa kurang di aya nu boga sok puasaan genep poe da jumaah mah naktuna genep poe nih cok puasa genep poe tibatan payung ngadon begung nih wedal jumaah naktu genep atau niupan cai genep kali kena mun cing tebah tuluy geus dikumahakeun seblokeun cenah ka mana kana beungeutna lain atuh kalah ka dikadek cenah ku bapana cinta ka mana nya kaburuan ngarah naon ngarah kalengkahan jam 5 teh geus hudang cicing di masjid noong hudang acan gitu ceborkeun kaburuanna nah setengah genep ngagebeg nah budak parawan di dieu jeung budak parawan di ditu panyakitna kebluk nini nama bala wiri ka cai ngeumbah wadah jeung nyeusuan atuh cai pelet teh kalengkahan teh ku nini na matak nepi ka detik ayeuna anu nyebut kangen ka ustad da nini lain kuno kitu kunaon atuman yuridillahu bihi khairan yupaqihu fidin Allah dek mereka alusan dina rumah tangga yupaqihu fidin lamun duanana ngarti surti paham dina agama ternyata sakinah mawadah warahmah modalna adalah agama Pak degenah atuh lamun salaki boga agama pamajikan nuturkeun mah bapak bade ngimaman sok pamajikan jadi makmum sakali-kali urang tak ngimaman batur bisa aing ngaimaman pamajikan hanteu akhirna diledek ku pamajikan sorangan di masjid bapak ngadoa bebeakan ai pamajikan laju dangdut gitu. Ya Allah paparin abdi istri solihah di mana pamajikan bapak keur nagog hareupeun panggung kieu nyambung tak doa teh jeung Allah nyambung tapi jeung pamajikan nu didoakeun teu nyambung matak lamun ngadoakeun teh sing nyambung jeung Allah na sing nyambung jeung nu didoakeunnan hartos nya
Cakul bapak teh takbir Allahu Akbar, cakul pemajikan di tukang takbir Allahu Akbar, rukaan sujadan ruku jeung sujud bebarengan, hayalah sholah hayalal falah, hayalah sholah hayu urang sholat, hayalal falah hayu urang muru kebahagiaan. Bahagia na rumah tangga hayang sholat ditinggalkeun, bahagia dek nolol di mana? Mata kuncina rumah tangga agama di mana? Nah sholat teh heula. Cakul bapak takbir tukang takbir ruku sujud beres sholat tekul wiridan ngeus wiridan tuluy ngadoa ngeus ngadoa dag sujud ibu teh kasalaki hampura bapana capelung saya bapak teh melaan jisim abdi hapunten ti magrib nepi ka isya menyurulung cai panon soleh datang kajen beas mahal moal kapikiran kajen imah butut bakal ngeunah di cicingan kajen sawah teu lega tapi ngeunah di pelakan nah sakinah bakal terjadi lantaran urang deket jeung pangeran urang. Well tapi saya tikil mah beunghar gedong sigrong mobil mewah tapi jauh jeung Allah teu ngeunah hirup. Tapi nahan nu sangsara eta mobil teu boga, sawah teu lega. Teu arah nu sangsara teu meunang BLT, na protes dah henteu, tapi nahan nu beunghar teu meunang BLT kades disarekan. Lebih kok RT gelo, RW edan, sarwana jeung kadesna. Cite kunaon ari ibu? Geuleuh aing mah cenah. Heuh kunaon? Batur meunang BLT aing henteu. Citepan ibu mah eta kongkorong gaduh, mobil aya, sawah lega, gedong sigrong, maka jeung hayang BLT ganeng sakustad fanatik dicarekan Pak Kades. Kunaon ieu jelema beunghar nepi ka ngarep-ngarep BLT, artina teu bersyukur tina kabeungharan ngarasa susah kan. Nu sangsara teu kabere, tatara bebeja acan. Bener. Asli cek nu sangsara teh urang marek diberepe atuh henteukeun bae da teu burung we hirup eta hate kuat hade kitu. Nah ari nu gedong sikrong mobil mewah nepi ka nyarekan RT ku RT teh meureun kapaksa dibikeun we Pak da meureun araleun RT ge heuh kopi cenah hari hayang mah da pede mau motor mio sia teh mah genit kabang pagi deui jeung abdi cenah ibu ka mana nyairkeun BLT cenah gandeng kitu. Nu kieu ngaranna beunghar teu bersyukur. Lamun bener aya jelema beunghar tuluy bersyukur dina teu kabagean entong ngomong dina kabere protes Pak Kades hampura pan emah mah gedong sigrong mobil mewah sawah lega budak ke sarakola nah mabet kabagean BLT hapunten Pak Kades ngandeg dicanak ku emak ngandeg dihibahkeun ka nu miskin nu sabenerna ta eta nu beunghar pinter syukur teh. Kan di dieu teh ting aya ting eueuh nu kitu teh. Alhamdulillah. Saha eta nu titah bersyukur agama matak paingan patokan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah adalah bersyukur. Jelema anu boga agama bakal apal tugas lalaki bakal apal tugas awewe naon tugas ujang salaku suami naon tugas neng salaku istri didinya bakal terjadi hak jeung kawajibanana. Ayeuna pemegat boga kewajiban ari jaluk wamuna ala nisa salaki adalah pemimpin ngaran pemimpin landung kandungan laer aisan entong janji ngagerebeg mang da lain kasurupan pemajikan baeud pemimpin melain kudu ngabaeudan ngewa anjir lalaki baeud berosok bapak tina wujud tina bentuk geus beda lalaki mah kumisan janggotan lalaki wowog daweg awewe mah kumis eueuh janggot eueuh matak meujeih lamun awewe sok baeud teh nah perasa paperan ai bapak baeud nanti isin ku kumis badag jamotrot yey cek urang mah tutupan heula ai baeud mah da ai kumis badag tuluy baeud mah jiga lele useupeun gitu mata keur kaum lalaki mah tong sok buat baeud lain tugas urang pamajikan baeud tah bapak kudu sadar moal aya haseup lamun eueuh seuneu kunaon pamajikan baeud karena urang maka nu kudu dipertanyakeun lain mah kunaon mamah baeud ka akang lain kitu tapi tanya aya naon na awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang lamun aya naon da awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang bapak bakal ngotek tak leos kana padaringan beasna kosong oh meujeut pamajikan baeud leos ka kamar lipstikna geus dicokelan ku bilik meujeut pamajikan baeud leos kana slop geus coplok meujeut pamajikan baeud ditempo pakaianana teu ganti-ganti meujeut pamajikan baeud ditempo kasurna geus goreng meujeut pamajikan baeud bapak bakal sadar kasalahan numplek aya di salaki. Ini teh salaki teh nangkep ka pemajikan bapak ge sadar mamah baeud teh karena bapak lo tukang bakso geuning loong ibu mah tina janela mereka pikawatireun cokot duit ku salaki teh mah tong buat baeud aya bapak teh milik ya aya 2 juta kepeulkeun kana leungeunna ibu babari lea hate nempo duit keur baeud diasongan duit langsung ngareup lain tadi inilah merakna ta
artinya jadi solusi. Lamun agama geus jadi solusi, moal mandang pamajikan salah, moal mandang salaki salah, tapi gerak teangan solusina supaya teu salah. Mun ujang init-initan ka itu ka dieu noong tumpat tembok ka awewe sejen neng cekelan agama ulah jug cemuru kok mau galak timuru. Nah mikir buah-buah na awak kurang aya kekurangan lantaran lalaki mah panonna teh balot wae. Geus boga teh angrek lu haloho kana sejen. Betul mah rok pono kalau huru yukan si buuk di bereuman neng ulah juga gurubuk sia pan sidik geus boga pamajikan der kabeh aku itu entong kitu mikir oh resepkeun kana rok ponok tinggal namprak bapak resep kana rok ponok resep kadiekeun urang ngagaleuh dibere duit ke beulikeun kana rok nu ponok yukan si sarupejung itu bupek bereuman sing adu gabrut ka ditu datang salaki moal teu nyeluduk jiga domba Garut solusi bener tuh Pak solusi kudu boga solusi deredeg aya dangdutan dina hajat wah rame seandainya aku dapat bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu eta salaki joget we aduh gagah eta jogetna no nyokot duit 100 awur-awur geuning ka artis pan amekeun teh pamajikan amekna keur uleman ulah nepi ka naik ka luhur panggung jeblod salaki nepi ka teu saeutik pan salaki keur naik sia ka artis 100 ka aing 5.000 sarua jeung ngabibiran salaki itu joget teh tulus duit lapur rumah tangga awut-awutan pamajikan kudu cerdas jeung pinter naik ka luhur bapak bade joget nya teu kenging antal da sanes muhrim sok jeung aing ku aing disengekeun sekalian hiji tah solusina solusi teh der we aduh gabrut joget salaki jeung pamajikan jeung edan teh geuning sound system balangkeun ieu mah aja babetkeun wah da moal tulus salaki jogetna kalaka istighfar harita keneh buah-buah aya juri kasurupan di dieu tah agama teh solusina mata klien neangan kasalahan tapi geranyian solusi tina eta kasalahan agama bener. Kadua cek agama lalaki latak top teu meunang gede amek si neng dibikeun ka ujang teh ku inung jeung ku bapana si neng lamun dititah mungeun tara dipaksa ku kolotna si neng lamun boga kahayang teu burung ditedunan ku inung bapana si neng keur sakola di ongkosan ku kolotna si neng disaragaman ku kolotna ayeuna geus boga salaki inung bapak geus neuteuk leukeur meulah jantung diserenkeun ka nuju salakina bungahkeun eta pamajikan sarua jeung ngabungahkeun inung bapak kanu jadi anakna hese nya Pak tugas lalaki teh eta kieu teh kudu baralay ka mitoha teh teuing ieu mah pan hancur budak ayeuna mah sakola meunang kolot biaya ti kolot nah ari pelebah wisuda nu gigireun ka bogohna make jeung status Facebook geuning terima kasih ya bebeb kamu udah menemani aku dari nol yey teu ngaluarkeun biaya si eta sapeser-peser aca nu kudu aya gigireun nu kudu aya belah kenca jeung katu inung bapa eta nu ngamodalan ieu ka bogona anjir aing terima kasih bebeb kamu udah menemani aku dari nol pret sidik si eta mangariweuhkeun wae pira kadar pisalakeun nanya udah makan belum aduh kamu perhatian banget kolot nama ti hot hat lu atlet kesa ngoprot wah nepi ka disanjung ku anak nah ari eta pira kadar nanyakeun udah makan belum ngirim beas ge henteu kuat geus asa diperhatikeun hei kaum hawa tong gampang katipu ku bibir lalaki ya Bu tong gampang katipu mun kitu mah udah makan belum bari dikirim beasna alus udah tidur belum patak ngabalas ke acan udin teteh nah ku cinta jadi boloho iya mah sebatas populasan rumah tangga lain ibarat keur bobogohan neng keur bobogohan mah honey bunny sweetie darling boga motor eueuh bensinan didorong kuduaan geus rumah tangga mah Pak motor butut bari namru hayang pamajikan milu ngadorong ganti cek aing oge boga duit ini ulin-ulinan aku nggak punya uang kumaha cek pamajikan cek pisat pamajikan biarlah karena cinta tidak memandang uang pret waduh anjir moga jeung cinta tidak memandang uang anger cita-cita tidak har melapar matak tembongkeun sebagai lalaki asli wawag dawag matak rumus kolot baheula Pak Kades sama jalan kajeng Bandung Masurua aya budaya urang Sunda karena sawer panganten terus teh Pak
ning sok aya nu nyarek teu kengeng eta teh cenah ti Hindu bae da urang orang Hindu da simbol meureun tadi disawer heula teu yang oh berarti sarua jeung Bandung pan nyawer mah Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran acan Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran hidup tina kanan bagja ayeuna ngarumah tangga jati diri anu pasti bagja hayang sorak itu latihan gelila teh pulumbung jalan rahayu ngembat jalan nalarabi awor kedal ucap amal nyobadanan kewajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin naik enung bapana pan beas diaburkeun esbon-bon koneng gede cek urang mah aya duit teh sing gede 100 ribuan lain 500-an kumaha lah mun mulung contoh war sirahna boal mahin hiji nu diawurkeun teh beas wur awur tah makna wur awur makna nanaon rumah tangga lalaki kudu bisa ngawur ka pamajikan ari beas teh makanan pokok matak reret beteungna bisi keleng reret bajuna bisi teu diseuseuh reret budakna bisi geus ipis reret make upna bisi leungit reret disbangna bisi teu bersih reret imahna bisi teu sarua jeung inung bapana reret slopna bisi teu saharga jeung nu dipangmelikeun ku kolotna iya geuning makna beas teh Pak artina salaki kudu bisa ngawur ka pamajikan dua rumah tangga teh geuning diawurkeun es bonbon cuk ibu es bonbon teh cuk abdi mah permen da ibu mah keukeuh nyebut teh odol ayeuna ngaran-ngaran es bonbon permen teh manis asam asin rame rasanya nano-nano jang rumah tangga teh moal amis seumur-umur moal pahit seumur-umur geratanya ieu nu datang nu dihareupeun kuring pahit peuheur ladah haseum rumah tangga karampa ku sararea leres iya mah budak karek sapoe abdi aya jadwal deui gitu hah astagfirullahaladzim serius aing mah hoream ayahnya nah ada sete asup kana agenda nggak usah nanti bah pokoknya mah doa banyak sing sakinah mawadah warohmah atau ibu ramana ada kikian teh duit gede ya teh moga-moga digentian deui ku Allah lamun memang teu kagantian heukeun bae pas sing jadi nilai infak jeung sedekah bapak kade sing sehat sing panjang yuswa rakyat-rakyat nu aya ge di dieu sing amanah sing jalujur sing sarehat lahir batin anu garaduh hutang sing engal kabayar tararik debaroga ibu bapak hampura pisannya da lamun kuring teu dielingan mah abdi kitu apal aya jadwal deui ternyata aya keneh cenah Pak mudah-mudahan sakitu oge sing manfaat lah Bapak miwah ibu sadayana sakituna kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalin nu dipamrih hampur anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.